Enjing-enjing ngajajab sekolah. Dilanjut ngalongok orok. Siangna dilanjut pangaosan. Assalamualaikum bes. Kieu we bes unggal enjing-enjing bade angkat sekolah teh ni asara riweuh. Nya abong murang kalih pami ibak dicai teh mending nguyak Matak teu weleh siang wae we angkat ka sekolah teh. Untung teu acan lebet oge. Tos lebet murang kalih mah langsung we ngalongok orok ieu teh bes. Tuh geuning ibu-ibu nu sanes matos araya tos ngarempel. Nya nu ngalahirkeun teh masih keneh rerencangan nu di sakola. Sok resep kitu nya bes ninggal orok teh meuni lucu. Nya sok kabita kitu kadang mah. Tapi ketang murang kalih tos arageung mah asa tos raos kieu kitu tos jongjon. Tos ngalongok orok mah langsung we uih ka bumi. Da emut kana poeun ieu teh. Sareng ieu we di bumi teh ni paburing satilas enjing-enjing ini cegah kapal pecah. Pami dingkengke masuk hoream deui kitu mi damel pidameleun teh. Komo ieu poeun kenging nyeuseuh tadi subuh ni asa lebar kitu teu dipoekeun teh. Ya ba cuaca cerah kieu pasti moal alami moekeun teh joga laring we geura panas kieu mah. Asa kaemutan ieu teh aya nu naros teteh sepil tempat jemuranana saurna teh. Saur abi teh da ieu mah sanes kenging meser janten kenging ngadamel di tukang elas. Terus beres moekeun mah siap-siap we bade angkat ka pangaosan. Nya lumayan we kitu nya bes nambih-nambih ilmu anu tadina urang teh teu terang janten terang. Ari ku karesa dongkap mah ari pas dongkap teh tos pinuh janten we salik di luar. Tos heula nya bes tos bade dimulai. Assalamualaikum.